sudah mendunia jeung akhirat, terkenal di dunia dan akhirat. Bapak anak dia teh diajak ditawaran gudai dia teh gudai tukang dagang teh bade gudai bade kita teh yang ditawaran mau gratis efektif minta dibayar 5.000 tuh peserakuna boro-boro saku atau BHK teu ngawa aing kakara ya sapanggung jeung bodor naon ya Allah tadi kaseprot hujan aduh cobain make waduk banget wadak pakai wadak waduh ya Allah buat digaitan juga mama ledehnya mama dedeh mama dan AA bucat dong miti gelo lu sok sieun geus ceramahan ku aing pohoe naon beuh diceramahkeun kambiar wake up adik kalau masa sekolah SD itu naik bisa bahasa Inggris di mana? Tapi hanya biasa bahwa lama sekolah do Satria Baja Hitam baheula. Aya bahasa Inggrisan. Aya. Kumaha coba? Wake up. Wake up, itu na wake door. Aduh alhamdulillah. Kita hujan Nuhun. tapi sumangat tetap sabab kuing rada curiga ieu jelema pinuh ningali aing atawa hayang ningali ceuk. Alhamdulillah Abah ya Allah di Bagja isacakan hujan ieu jelema teu balik mohon coba orang Cipuneu mah katingali Abah garulis Abah saware lolobana nini dan aing beuki kanal we ka kacamata hareupeun teh nini we tadi kene daradah teh dada di tempat teh eueuh geulis nini wungkul aduh ampun ngadaharane permen karet eta teh keur budakna Abah jadi peot jadi we alhamdulillah ya Allah Bagja bingah sok ceramah cing sok ceramah abi uset tingenan boro-boro ceramah dan Abah mangga tanya Allah tingan kada Abah ninggal abi tong nafsunya nafsu yang nyabok aduh ya Allah abi diburu-buru ku Abah ini mah kutang buat ngareng sal pakai celana jerok ya karetan karetan mah aya geus melar lain dibeungkeut ka luhur make rapia tadi nya dibeungkeut ka nu tak make rapia juga teh cenah tali kutang sana cuma tali cangcut cangcut ke karetan Abah lamun dibawa lempang teh karak tilu lain kaki di sepi katur abi kita ceramah aduh ya Allah aja pernah ngadengekeun pernah masantren di Aljohari nya pernah masantren alhamdulillah di Abah harita menang sapoe terus abi kabur sebab ya tinggal inget ka budak abi teh teu bebeja rek masantren teh ari kunci mah kabawa budak karalang kuliling sok sare di suhunan harunya jadi abi balik rek nganturkeun kunci gitu nepi ka dieu budak lain nu ngajual jadi balik deui masantren deui kamari mah bener masantren alhamdulillah hasil masantren coba ceramahkeun ayeuna saeutik aduh cara awak kan ada KKB jamaah ya Allah nu edan carana punah ibu pelag payung ya hak siap bu kemana sing serius masing teh dibayar ge hah aduh Abah ini kuat da apa teh dibayar ya dibayar tadi dia bayar tuh itunya udah tuh ngomong-ngomong Pak Juwanda nak kira-kira dibayar mah duka dia geus teu ngeunah hate we teh mangkat di mangkat teh ngomong-ngomong apa mau katanya aku sabaraha sakieu cuman aya teh sabaraha biasana tara aku udah tatangga keur mak kitu kadua wing teh kan di pasar di Damang ari geus buahna geus 12 tahun tapi can dipanggil umroh wae kalah eleh kumaha uun bieu bahaya cek
cepia mah geus beunghar umrohkeun batur. Sanes tadi abdi teh harita ge pan tahun kamari teh batu di umroh-umrohkeun di Palura. Wah abdi ge pangkat teh sorangan. Sanes ka tanah suci. Ka mana? Ka tanah longsor ka ditu abdi. Kadang ka urugan untuk teu modar oge. Bayangin ka Mekah ya. Duh, Orang Badawi dikumahakeun make. Sok ceramah heula. Poho deui rek ceramah kalau ngomong dibayar moal. Kudu moal berenang. Yang tengah hate tadi ke pas mangkat ya. Bong paji adi manteu aduh. Nah. Nomor rekening aing aya. Rek ceramah nya bisa apa deui. Yuk gitu anu alarasi Pak ya gaang ya naon. Anu masuk loba disangka sayang na meureun. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah, ngapalkeun dia ti Abah Terus bias dadu terus. ya. Itu ai poho deui we bias dadu imana ma'a imanihim. Aduh ya Allah. Asa santri aing. Kitu-kitu na modal. Mikna modar. Sakitu-kitu na modar. Aya settingan ka Badung hulu na meureun. Linu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Iya. Tiga ajleng. Ka Badung deui huluna. Teh betuan. Eta ieu lah. Lain dia akan mikir. Patna kanan mik. Bungan tah cara mah meureun cepia mah ieu geuning modar wae. Ya sareng Bang Putu aya kieu ya. Cek aja modal. Hei. Wah gede iman. Kalau sora Gatot Subroto. Gatot gaca ini mah Gatot Subroto. Kita balik nah bayang lagi hujan ieu ngajar. Masuk. Ya asa hadir dina eta di Steam. Beres semuanya. Semprot langsung. Tapi Steam dia kali jampoan kabeh ibu-ibu ya. Duh, alhamdulillah ya Allah ta'ala ya. Terus kenapa ba'du eta teh? Ma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Sehat. Alhamdulillah napakeun dia apa. Tadi teh di samping Kak Abah teh mas santren aya pun guru di dieu. Sah. MUI. Oh, eta teh guru. Kade guru Jebak teh geuning jebak. Jebak teh naon? Udah beungeutna. Sing gede milikna. Eta teh anjeunna teh pimpinan pondok pesantren Indo Eskrim. Bapak MUI. Oh, aya pasantren di Eskrim. Aya santrina 16 urang hararideung. Da ngider wae ngeureun apoe Dagang es. dagang es. Alhamdulillah abdi ngaos ka anjeunna. Tapi halus. Ya, Halus ketua MUI tapi kifayahna halus. Nya kifayahna. Tadi nama nyopet motor jeung abdi barang. Ajengan teh pan kudu daek ikhtiar. Nya ikhtiar. Kudu daek nengan maisha. Muhun, penting mah keluar di bumi orang niat ngajemput rezeki. rezeki. Jadi rezeki teh lain di tangan tapi dijemput. Dijemput.
Qul kana la ta'rifu alwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu alwanaka. Mun anjeun teu nyaho di mana alamat rezeki anjeun, rezeki mah nyahon alamat anjeun di mana. Ya, entak abdi kamari ge diajakan ku MUI teh. Cuk, urang ka Jatiluhur ulin. Hayu mangkat ka ditu. Rek ka dieu urang ngajemput rezeki, balik menang helm tilu. Lain menang lauk, Lain menang helm. nah Kapan baturna keur ngararusup jarau. Ada motorna hese. maling. Kumaha usaha mah kitu maksud teh. Eta kalau Allah Ta'ala heula. Hayang ngadenge suara Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib geus 3 tahun teu balik-balik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah, nunna kurang panjang. Nun Wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka. Nah, gitu matobi'ai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aduh ya Allah, kemarin mah dipaksakan apa aku buat tarik ngaji kacleng teh lak-lakan muncak. Kalau dipulung ku budak disangka permen yupi merenan. Eta aya deui kumaha deui. Dicakot rebut buru-buru ngaji lami lak-lakan aing goblok teh bisa eueuh dihakan. Ah kamana we teh dibayar ieu. Habis teu ngareuna hate tadi pas mangkat ya. Tong luar hawandar nyiapkeun amplop teh keur cepi. Amplopna mah aya ngan aruhan kabeh jerona. Hei, hah? Aya. Eta kadero naon eta teh? Atuh abah. Naon kanyut naon? Atuh mah teu bisa ditiup Oh, budugnya. Hah? Sanes budug mah carenang. Mah kumaha da adi cepian mah da urut jablay baheula. Jablay? Nya, Naon? jablay pan baheula cepian ngiluan eta, ngiluan komunitas. Komunitas naon? Cong liceng. Naon cong liceng teh? Bencong pinggir kali bayar goceng. Anu gopar teh. Gopar teh naon? Gope bari ngampar. Eta. Gerebek ku Satpol PP hot cepiakur magang jablay magang teh galak. Lawan Satpol PP kawak kolomo. Kuat beak tinggal sepatuna doang abah. Astagfirullahaladzim. Balik ke sepatu. Naon eta di kolomohna? Satpol. Ya. Pas Satpol PP mah polisi sapotong. Satengah. Jadi polisi satengah. Iya satengah. Satengah deui. Nya teu jadi polisi. Apa namanya teu bisa nilang sapanyakeun tapakuy nya pakuy. Oh, anu pakuy mah nu tara nyawer teh gini. Tara mengna mah Masih ngece nyanyi ge. ya eta marek nyanyi arek wasidahan di dieu batu aya kardus mengna pura-pura sare we. Pakuy Sok minggu deui nya. Pakuy mah ka batur nu mobil asup ka pom bensin api PS. Ka rumah makan panggalana hudang. udang Dahar panglobana. panglobana Begitu mayar ka WC. KWC mentak sakpope 2 bulan di WC teu kaluar luar teh mayar. Aku itu terus ada kode ke Jawa teman duit. Ayo bingung ayo. Tekinjum kalurah.
nya batur-batur dibagi 200 ewan dua ada tajam Pak Babinsa teka bagian sok ceramah heula oh direk ceramah Gusti aku nungguan alhamdulillah neng aduh awewe teu meunang diuk dina kali neng bisa kacang maneh jadi tahu awewe mah panali sareuwas sakur diuk ke pelentung kacang jadi sak leuwas sok kamari awewe teu meunang diuk latana istri jeung nu geolog ya lamun lalaki teu meunang diuk na kadung beas ke bisi beas teh beak pacokan manuk ajarnya ke mana itu dibayar ya kalau cepet cina sing iya nya cina sing damang puguh aing teu damang-damang itu batur-batur marake koko hadir aing di dadater ya nu edan lepas geus make daster teh budak ayah ikut era ni malana nyumput goblok teu kana lain kan budak teh nyebut aya euceul nya tadi nama awalna mah euceul wae asa eta euceul ayah mana cenah tuh teh kan ngajedog dah celang wae pas ngalabok eta meureun kolet ngalabok sobleker motor meureunan bukan ngajedog aya tempat baterainya dicoplokkeun lah alhamdulillah katur hormateun pribados Abah Nas ya Allah Abah Dasum bikin kolot bikin kaset bagi mancung wae alhamdulillah ya Allah jeung bage heula tah lawakan modok banyak isi karunya bagus Mayadi teu manjut duit itu lumayan atuh aya anu nyawer kayaknya nya alhamdulillah sing sehat bukan Abah Nas sing panjang yuswa keun batur marawat geus sakipeun deui Abah Nas mah ulah orang ke kumaha mun batur marawat kabeh alhamdulillah pokoknya masing berkah abahnya nuhun albat yang saya itu dia kena ge geus bingung tanggung geus barase Pak hujanan eta teh nya itu bangna salah diuk kalau deket kocoran diukna hei tuh Pak Kusmayadi mah tenang weh damai nama di tengah alhamdulillah sareng ibu-ibu PKK kuat harejo gitu tuh alah saragam dapat saragam anyar eta geus lalunas cah eta ti Pak Haji Wonder eta oh jadi eta mah lunas iya alhamdulillah batur mah bejana kadang menang ngiridi nya biasana batur mah lamun saragam ngiridi karunya nu salakira tukang cilok Abah coba usaha dagang cilok pada pemajikan anak aktif di majelis taklim baju ganti 3 bulan bangkrut dagang cilok nanti dijual kabeh jeung gorobo-gorobo hei pentingana nyaan eta kang make cangcut naon eta ieu oh ku anduk juga cangcut nah mohon Pak Sekmat jawab Pak di mah katanya ampun tinggal Allah menipoek Pak Sekmat mana menipoek mohon sudah teker uka-uka eta ngosor banget enggak kieu alhamdulillah mohon Bapak boleh juga teh mau anak kona tadi mah Pak Sekmat dua orang erek sulap berdebus sing sehat Bapak alhamdulillah salam ke Pak Camat mohon menuju teh damang mudah-mudahan saya enggal damang buka alasan tetap biasa pejabat lamun teu datang ka sok kitu nya apa Bapak Bupati ayeuna nuju rada teu damang tapi mudah-mudahan sing rada teu damang doakeun sing damang mohon mudah-mudahan sing damang apa pedah punung gitu fotona eueuh di dieu atuh da loba teuing atuh kudu ngajajar make foto mah oh cita itu arek buludak arek tawuran gua baris ieu teh baca ke tawuran kok perang saru tapi nu salah mah tadi Lurah Woner tengeuna aing ti baheula disebut dokter Anes wae ku Lurah Woner Abah tadi kana sambutan dok aing mah teh dokter Anes Haji doktor jangan beda dokter Anes jeung dokter mah beda dokter mah menang mahal S3 dokter Anes wae S1 dokter Anes adi Sophia adi mah loba ting S tak beku
es malulu abdi mah tak belaku sekolah kita naik-naik nya abdi kelas 5 SD buat dikeluarkeun mah nya abdi kapanggih bobogohan jeung kepala sekolah langsung kasih sekolah siap tidak pak kepala sekolah sekarang kamu pulang panggil orang tuamu wah balik weh datang ke dia teh mau tas weh mana orang tuamu ini pak di atas kira aku aja orang tua di atas keluar itu pak bisa botol tah orang tua saya mana orang tua bapak mabok kedua aja kepala sekolah di kantor oke dan balik ke tarik sekolah itu parabat kepala sekolah boy tapi di Cipeuneuh kan yang mabok teh pelan di Cipeuneuh tos teu aya di Cipeuneuh mah baheula mah pan aya nu mabok teh di Cipeuneuh iya ke masjid kieu nyelontor tepak ka mana sih ya ke masjid rek salat naon salat subuh sabarakaat 3 gak mabok balik Kita mabok teh panggil jeung jam mereka masjid. Mana kamar bade kamar ka masjid atuh caset teh rek naon salat subuh sabaraha rakaat. Nya 2 atuh balik deui Pak, abi gerek 3 rakaat cenah. Diusir ku DKM kok lapangan 2-nya. Heeh. Iya, kan tadi di Cipeuneuh eta teh. Heeh, kan teh mah loba keneh kur zaman nu marbok itu mah. Cipeuneuh. Air zaman Cipeuneuh. Itu pada napaenya sih. Lain bulan penonton blog bulan orang nanyakan kan ngaliwat ngaliwat bang maaf itu matahari apa bulan nggak tahu saya juga orang baru mabok saya marabok kabeh kamu tiluan teh teh marabok teh tas ngalajo organ puting teh baheula teh kesepian jadi penyanyi mata baralik tunggu subuh megat angkot dia diharap mengang angkot angkotna eureun supirna wabuhun wah jelema ieu mah tiluan tara malayar tapi keun bae da mabok sieun naraek we cenah pas ieu jalan bigas eta mah tarik tapi gigi teu diasupkeun bah ngobrol teh eta mah nu mabok tiluan pacakal-cakal di jero angkot cek nu mabok ieu dia goblok lalaunan anjing sing nabrak jelema padahal bener teu maju dia tibang das ya doang di gerung-gerung tibang nu marabok anjing seueul jeung tarik teh kalau pecakal-cakal dasar mobil kencang wae bapak-bapak di dewa lah power si nomor jelema cenah mayar teh mayar tangkosna mayar supirna teh ayeuna mayar geuningan taruruan we mangkat langsung mobil sut teh anjing bakatku kencang dah ini dekat dia dewa kubur mobil teu maju teh tadi oge tadi teh urang digang ieu kana di dia dewa goblok kencang teuing lanjutna teh kang mabok alhamdulillah ada tukang eta baheula tukang asongan baheula saha teh abi asongan nya dagang asongan dina beus meme dina beus na kareta heula dagang asongan na kareta abdi pas kareta liwat abdi stasiun gua di kareta aya kareta liwat gua jeung abdi kan dagang rokok nah 5 menit nu meuli terus pas dilihat teh kareta pasir jelema salah numpak kuing bah arek ngajelang sieun paeh buat urut di mana mah teu nyaho ulang di ditu salah numpak dagang jeruk abdi mah di bus jeruk ayo jeruk mana sakilo 5.000 sakilo 5.000 mareuli tah ayo beli orang cuma 5 kilo share 5 kilo pas ditanya cenah imah jukna nah hasem saya rugi cenah meuli 5 kilo rugi hasem kabeh abdi dijawab ke abdi pak bapak mah rugi tibang 5 kilo abdi mah tuh di bumi 2 truk deh hasil kabeh tong sombong pak abdi jelema sombong we bus masuk merah sok loba nu sombong nya jelema dan bus macet gitu cicing atuh cenah meuni dek cicing heuring kieu jeung oyak-oyakan we punten Pak abdi 10 tahun cenah abdi cenah janten ieu pelaut abdi oge pamajikan 10 teh kikeuan beda pelaut itu teh dengan jadal gawatna tas ngelebok yang bandera meureun eta ceramah tuluykeun nya ieu ka ibu-ibu kadar luar biasa semangatna Mak Uun ayeuna teh kerja nama Uun teh tilu miti can aya balai desa jadi bos jadi kadar pengabdian Maun luar biasa wajar lamun dibere apresiasi umroh betul Maun itu contoh kader yang luar biasa
ikhlas mana mah tuh digaji tuh dibayar berbakti ke masyarakat balik ke imam balang tak itu alhamdulillah mawon sing sehat contoh kinerja mawon luar biasa pokoknya mah ai Pak Haji Wonder mah tuh jangan ditanya iya Pak Haji Wonder mah tuh pokoknya staf desa anu teu salat zuhur disetrap kita ngolong pelak ambulan Ketika ka apal subuh tepangi jeung ieu eueuh RW ieu eueuh RT ieu RW ieu aya luar biasa. Tah eta kahebatanna Pak Haji Wonder teh mentak can maot mah moal dikubur. Luar biasa sing panjang yuswa Pak Haji mohon nyaet anjeunna mah atuh ngaubrokon jelema teh kabeh diubrokon tapi kan gagu ditanya seur ubrok moal pau. Saya pernah ngamen baheula. Pernah Kumaha ngamen ngalaguna? tah keur ngamen ada istri tak asli ya Cerita asli. asli ya mah abdi asli ngamen naik mobil pertama ngamen abdi ke Jakarta heula pertama pisan naik mobil Mawa kita. mau kita naik ke mobil bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penumpang dan pada Pak sopir, Pak kondektur, mohon maaf perjalanan terganggu. Saya hanya perjalanan ingin mencari suap nasi bersama sebuah lagu untuk kalian semuanya. Akan kebade ngamen eta kenekna gorowok rambutan habis keluar kabeh penumpang palahak kalau ke goblok cinta dicarekan supir na bang carekan kau tukang ngamen urang Batak tukang ngamen mau ngamen dekat terminal dah habis ngomong eleh ku tukang ngamen budak leutik bau pakai cerek eta mah kecerek tina limun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak-bapak mudah-mudahan selamat sadayana sim kuring bade ngadoa mudah-mudahan putra ibu berapa sing saroleko kabeh sim kuring bade nyakeun lagu anu judulna Jar Kasih. Cek jar kasih si pajak jeung si Kesi kabeukina lalajos. Geus sakitu. Aya nu merek. Jangan sering-sering bukan ngamen mah penting seri nu beunghar teh bisa siga eunceuk. Wah, kejadian pernah kitu mah wing di Bekasi, Cikarang Bekasi. Wing harita ngamen, lagu tuh apa, gitar tuh bisa. Cerek weh, nepuk ojol mana lu kok kabeh kuat sieun barek tuh. Ada mereka usaha. Waktu tuh, wane. Tahu tuh tahu betul kelas hari bener baik kamu ini dialungkan kenek gua aneh tanya lagu nau lagu Charlie pandemi kata manggung ceramah wa arsalna ka ila rahmatan lil alamin. Kopi. Eta kopi apa ngobrol bangkong ya. Ada teh geus ngawartosan ka Pak Haji teh kamari keur wengi Pak Hajinya. Pak Haji lamun alim hujan, tok eta anggota staf milarian bangkong. Talian di tihang tenda, bacaan bismillah 3 kali, sholawat 3 kali, insyaallah kajunting Gus Poek moal turun. Hebat ya eta teh ilmu eta teh mohon diwartosan ka Pak Haji diturut ka Haji Wonder teu eta naroskeun hujanna lain ceuk bangkong abis teh hari hujan ya teh nya udah imah teh nalian hujan itu mau turun teh bangkong dengan bangkong talian ceketa dina tihang tenda simpaku bacaan bismillah 3 kali sholawat 3 kali insyaallah kajen Gus Poek moal turun bangkong hari hujan nang teu nyaho da talian hujan bener aing buset dengan aja eta tina naon dijieunanya budak Gusti nyun teh mah teh doang teh nyeun budak teh abdi bari karaokean ari teh Masya Allah, sakti sangka kolam berenang di tuwe mantuk ke Cihuni itu di Nagalian paling ngambang isuk-isuk eta anak cuci eta nu dihareup teh aduh ampun ieu geus itu mah hayangin balik bacan ka salat panon poe mah lain eta udah dijual teh hah
Entos itu. Aya lanjut nah. Harita ke corona abi bingung usaha teu nanaon teu boga TV 14 ini dicicil jualan 2 in. Tetangga itu barang hakan bingung. Bapak pamajikan lamun laki teu usaha pan sok ngadat. Rewel pamajikan mah. Muntah tapi alhamdulillah mudah-mudahan bapak anu pamajikan rewel insya Allah pamajikan rewel masuk mawa semangat karena usaha bah. Dan itah wae. Pokoknya ngacaprak wae salaki cicing mila caprak wae cenah ngacidog wae cenah gitu patu aku usaha barahakan mah panunggal poe beuteung mah teu menang pre. Angkat kan sieun carikan wae. Oh cenah laki teh nongtot bool kok daripada panjang bool repot. Kau panjang bool enggak. So bisa teh cenah ge ngarunuhan aing teh capek runuh wae teh. Kok daripada runuh sarerea nya Bang. Ini jika bulan ini 7 bulan. Salakina 7 bulan, mah ada 8 bulan tim panjang. Aduh aing mah. Diomongan. Balik ceramah terjadi-jadi. Abi teh bah kan itu sabenerna mah rek duaan tadi nama. Dia Sareng Pak Dedi Mulyadi. kemana tuh Kang DM? Tah tadi teh kan ngawe pas bari teh ojo cenah win ieu nuju aya peryogi di pusat. Golkarnya. Heueuh keur ulang tahun. Oh nya tuh. Teu ngahulang panjang. Manehna pejabat tinggi Golkar. Aduh, jeung teu kumaha ieu coba foto bapak cik teh geus ditapelkeun ku uing mah kudu kerokan deui make apu. Bukan bela geus kagok napal. Cuma geus apal Kakang Dedi Mulyadi mah. Geus apal kinerjana, geus apal segala rupana. Nuhun, abi alhamdulillah. Urang ngawakilan Kang Dedi ya di dieu. Nya, jadi abi walian. Kilan. Nya, Kang Dedi teh tiasa dongkap margi ajeuna kan Golkar ulang tahun. Jadi ajeuna gaduh acara di pusat, jadi tuh di pusat mana mau di pusat teh pokona mah. Nya hoyong ka dieu teh salaresna mah gitu kan abi jeung karong di we ka mana-mana ya teh. Alhamdulillah ya Allah udah dagang dasar we ka ditu ka dieu. Ya, teh ka mana-mana eta teh di onang naon, di onang ngabodor, di onang ceramah. Kadang-kadang udan. Itu, abru kadang-kadang kan sok kita ngajajapkeun mayit paling ge. Nya da abi teh ngadukun ongko mah gitu. Begitu? Ye. Pamari aya rek hajat, cenah rek hajat minta poe nu alus poe naon. Cenah poe mah kabeh kita alus, nu goreng mah poe cangcut di luhur pager, jadi aku anjing di banyu teh eta nu goreng mah. Maksudna moe ya. Da alus kabeh ge poe mah. Jadi ieu jelema teh kabeh pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sok salawat. Satu kali baca salawat maka 10 rahmat akan datang pada yang membacanya. Salawatlah salawat. Turutan cepiahnya, ya turutan cepiah rek salawat nya. Tak tarurutan nya. Cepiah heula ke kana ku ibu-ibunya. Tak tarurutan lah. Guru salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi bil maram. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ibu kalau lain apa lain gitu Kumaha lain apa masuk mau harap sorangan Allahumma sholli wa sallim ala kala wasalim atau wasalim sallim ala Muhammad wa hasil bihi bil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Muhammad wa hasil bihi bil maram. Can apa ibu? Sugan teh geus apa? Tukun belah teh apa di degen salon balik ka imah mah apa? Apa tuh
balik ka imah. Oh bisa apa karungnya KPBC ngantur-ngantur ke masing-masing. Bangga. Ka dia bisa ari balik. Budak tuh diberi salawat bincang nu aneh-aneh. Iya, nu umum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana? Subhanallah walhamdulillah Emang tadi yang gitu. Beda namanya. Apa? Lain gitu. Iya. Baik ada. Tambahan lain. Abangnya mana kali ya? Mau nih pengkol kalau orang dia iya. Makan terangan jor tengah. Aduh. Masya Allah. Mau kerap sorangan mas sorangan itu mah mau kerap loba. Kudu sarua. So, budak aing buduk sarua ieu. Masya Allah. Kuat juga. antep dan selawatan meh cager. Tisnya kuat juga kukumbul. Masya Allah. Mungkin anak jablay. Batur-batur cari cing kalah ngaliang sama. Siga kuuk. Aduh, astagfirullah. Abdi bagja apa? Jadi di Payun aya Ibu Dewan di Purwakarta, Bu Neng Suparti. Oh nya, terima Eta mah adik kuring. Nya, Bu Neng Bager. Geus gadak tuh sebut tager gadak. Bager. Teu nyapat duit teu garon. Duit atuh, loba duitna eta mah. Syukur gitu. Iya mentak jadi dewan. Oke, lamun teu boga itu paling Ari ka urang mah da ka guruna pasti amplop kan. Nya, ari ka uing Nya nyawer atuh. nah atuh abang usina uing amplop da atuh lah teuing. Itu geus ngada ya Allah. Mudah-mudahan sadaya paniatan Ibu Neng Supartini sing diijabah ku Allah. Gaduh niat anu sae hoyong ngabdi ka Batak di masyarakat. Purwakarta mah 4 periode ge kapilih 2 periode jadi ketua komisi, 2 periode jadi wakil ketua dewan. Bagus saya dibalik ya. Aduh ya Allah, Gusti Maha Agung. Ingat duitnya itu. Ya apa? Kakak orang mah tete 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ah, ini bisa yang lama mau peta kopi we. Ibu, Eta sakadeng eta tukang dagang nu tadi geus dibayar acan. can, kita pulang mereka udah mau balik nungguan we 5.000 jadi bayar. Nya tadi dia teh aya deui Indra. Ayam bener. Iya. Aya teh biar aku Ibu. Ibu nengok betah dulu tah. Tah Pak Indra. Eta tamunya. Tamu eta teh ai paena mah da urang dia. Piraku deui we. Pira we. Pan tadi ge cek agama jeung tetangga. Rohama ubainahum. Nya, Menyakiti tetangga itu dosa besar. tuh Batak adat bertetangga dina Islam. nya. Lamun aya tangkal bawa ngaroyom kana halaman batur. Tanya tete. Oh, tanya. Kinten tangkal abdi nu ngaroyom ngaganggu henteu. Mun kinten kena ngaganggu bade dituar. Nya. Eta bade dinaon teh? Bade dipapas. Upami beuteung ngaganggu mamoal. Kitu adab dina Islam. Itu tadengekeun Pak Indra. Lah ieu mah jalan pas sempit-sempit, geus disempitan deui wae. Bisaan ngarampokan jalan. Apa ya sebentar itu lah. Tambah mau 50 juta itu cari pada si Pak Juan. Aduh ya Allah, mana semua tadi Fatimah kena juga. Allah, beureum eta heueuh. Pak Kuy.
Mana nama apa baru-baru di Nokia, nah orang yang dipanggil balik. Jadi lamun pakui anu menyawer teh mah ngadak-ngadak we. Wah, panompeki bisa udah belah kulon. Yamat merenan. Aduh ya Allah, pakui itu geus Eta rezeki ngaranna teh masyaallah. Dijemput eta teh imah deukeut ka dieu tuh. Bukan ka geus kanal kitu ti duaan. Nya adi mah tadi geus jeung rasa teh dari pahajuan mah. Inti saha Aku ucap urang mah haji wanda urang ampopan ayeuna we nya. nya pada nama dapan cenah Ke ayeuna geus sarua. nya ayeuna ongkot tapi teh ku Abah Nas aya. Adi perintah Abah Nas. Nya Bapak Sum kolot. Wih, Nya, ya aya kolot pan budak pada kolot pajar menta. Eta mah pan anggota DPR pang kaanggona teras-terasan. Ieu lapangan pika halus kitu pan ku Abah Nas eta kok dikuri bengan kieu ieu. Eta teh. Alhamdulillah coba oge jalan Harus arus. muji utung-utung nama yang sawer gitu. Ya lagi cengkat tepuk cengkat ya masalahnya. Ya. Lain ceramah encan gitu teh. Saweran geus loba dah. Ngageser ngadok satu Ya Allah Gusti itu Pak Agung, Pak Ibu ieu tong siriknya lamun hayang sarua teh kudu bisa ngabodor. Aduh ya Allah ya Rabbi Abah tinggal dititipkeun tuh cenah ti Abah tah. Ya Allah tinggal Gusti kakak gitu sang lebok per. Nuhun buat hanutkeun Abah ya. Hanutkeun. Ulah dihitung. Sanes dia tuh lupa foto lagi foto sasi. Terus juga foto Haji Utom gitu. Maksudna Haji Utom kudu mah nyawer deui. Tanya, katanya ya Abah ya. Wah, pecina ki imah. Wah. Yang sol. Jerot teuing na pes. Nuhun Abah lah pokona mah alhamdulillah. Pokona mah Ibu Neng Supartini oge sing dikabul segala Amin. segala ka Papil sarapan bade ka DPR RI Bu Neng Supartini Masanes DPRD Jawa Barat. mohon tos KRI. RI. Wah, luar biasa pokona mah. Deui cenah tuh. Sih. Ya Heri. Allah, dulur uing Pak Heri Hayama. Heeh, eta mah ti partai no. Ya, uka hari teh bulan puasa uing macam 4 ngararemi. Jong Pak. Ya, Ti partai Golkar kan. alhamdulillah ya Allah. Itu Hari teh lamun dalam untuk diajakan kami abdi bulan puasa ku anjeunna batal abdi puasa. Ada yang diajakan Rame jam 12 teh. Aduh ya Allah, berkah Gusti Agung jenggot. Aduh ya hari Gusti Dipikir-pikir ya bodor beungarna. Eleh mau balik ku bodor beungarna. apa manggus 50 juta tuangnya. Aduh alhamdulillah Gusti agi segitu bakal nganter budak ke puskesmas ya. Kalau kebobolokan itu Gusti nama Agung jadi anak jelema lain anak bancet korang. Kela diukelah. Diukelah cek sakedeung diukelah. Ya, Abah rek mere quote kahirupan. Alhamdulillah. Jadi luka hiji umat syukuri semua yang ada yang diberikan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu tong aral. Wama min kulli dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Sakabeh anu melata di muka bumi ku Allah dirizqian. Jadi tong sieun ulah aya basa ke Gustina ari batur, ari abdi tukang tahu caritana teh rek ka pasar ngaliwatan gang biasa sok aya angkot anu gaji langgananana dijalike eta tukang tahu teh labuh namru tahuna teh beak kabeh. Gusti tenteingeun atuh abdi kuat kamu bisa dagang ieu tahu teh kabeh kieu. Nah, 1 jam kemudian dapat kabar bahwa angkot nusok ditumpahkanana tabrakan maut kabeh penumpangna. Nuhun Gusti, mun abdi tadi naik eta angkot abdi ge milu pae. Tuh. Benar. Kahartos Bu. Ibu sok ngadua ka Allah. Gusti nyunkeun artos 200.000 tepikeun ka magrib eueuh duit teh meuni teh diijabah. Lain teh diijabah. Diijabah ku Allah.
poe eta ibu bakal leungit barang atawa naon wae nu hargana 200.000 teu jadi leungitna eta teh diijabah ku Allah. Makana ulah sagaroreng sangka wae ka Allah teh ngadoa tahajud geus 40 peuting hayang beunghar teu beunghar Gusti eta teh rezeki geus nolol kalawang panto sabab ibu goreng sangka ka Allah ngecak deui tu ka Purwakarta. Kartos cemai saro nusok mai sirah cemai munang nusok mai maneh kartos odah nining titin imas aing sekali deh tadi lu dibaca ke nusim kurik leuna in kana la ta'rifu ulwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu ulwanaka. Lamun maneh teu nyaho alamat rezeki maneh di mana maka alamat rezeki nyahoeun alamat maneh di mana. Gitu. Jadi moal pahili rezeki mah model rezeki cepiah teu pahili jeung uing da nyawer uing mah sakitu atuh da cetek eraeun. Nya wadai. Lamun tadi nyawer ka uing sakitu eraeun Bu Neng Supartini matak amplop. Nya Geus siap natasna teh. Batu keran we tas Cicing heula cicing. Nya Dalem di dinya wundu bisa ngarampok aing ge bisa. nya Padi dia teh latihan ka aing lain. nya Lamun ka didinya 500.000 ka uing pas minimal 5 juta. Bu Supartini 200 we abang mas. Tapi tong sieun pokona mah nyaho aya we rezeki mah. Jujun teu ngaji 23 tahun teu ngaji lain babohongan ieu mah. Duit leuwih ti 7 miliar menang duit padahal teu manggung cicing dikobong aya nama abdi teh ibu ngurus santri abdi di Al Johari teh namanya aya 1.500 urang doakeun jadi aya nama jadi mama disebut lagi abah disebut abah teh budak santrinya rebut abah. Alhamdulillah santri abdi di mana-mana pangtebina di Papua nu can aya teh di Cipeuneuy. Apa entos ka abdi kamari sapoe? Pandai ada di sapoe Cipeuneuy kabur cacak kabur geus baca Qur'ana sakitu alusna kawayang lamun ngajina lila di abdi. Insyaallah lukutan belat. Nah, gitu. Jadi eta rezeki teh disyukuri. Alhamdulillah. Lamun teu disyukuri nikmat rezeki bahaya. Ya tingali dibere buuk wae jelema rezeki loba. Allah nyeun buuk, ieu balik umroh. Jadi buukna rada dugul dibotakan. Geus sugan teh gagang bedog abah. Hai, ya buuk gara-gara buuk coba jelema tukang nyanyi beunghar. Rambut siapa ini kasih bikin tak enak hati. Semalam engkau di mana? Semalam tidur di mana? Semalam mampir di mana? Mana. Gak gitu atuh sing kreativitas. Gara-gara buuk tuh beunghar. Nineng Maida rambut panjang nu ngarumbai disangke panangan pai lalaunan rarai tangga rangkulan karaos beunghar coba gara-gara buuk tukang sisir beunghar tukang sampo beunghar tukang cukur beunghar eta teh karek buuk Canculi nya banyak. Eta Allah nyeun rebulu ngaranna beda-beda. Ieu ngaranna buuk. Turun saeutik. Halis. Turun saeutik. Eta kumis. Turun saeutik. Janggot. Turun saeutik. Bulu dada. Turun saeutik. Bulu bitis. Bulu tuur. Bulu bitis. Bulu eta. Itu disebut. Naon? Eta bulu kaliwat. Eta. Ulah kaliwat atuh balikan deui. Ieu rambut. Alis, bulu mata, kumis, eta mah janggot, turun bulu dada, bulu tubuh, bulu bitis. Kayak apa? Naon? Anu kaliwat teh bulu kanyut, bulu. Wih, teu kuat rek nyebut mobilan tadi nama. Pada bilang ku abah. Kanyut mah teu jorang ieu. Saha nyebut kanyut jorang. Mun memutuskan tak kanyut kunang. Oh istilahnya banyak. Istilah. Kanyut kunang.
Naon deui? Eraan. Natara. Kajut natara. Naon eta? Eraan. Kanyut napunu. Eta mah berangan. Egang. Heeh. Kajut burut berangan. Ku egang mah burut berangan ku disuat eta mah bar. Iya, makanya kanyut teu jorang dina Islam dina ajaran Sunda mah. Bener. Syukuri eta tetanya duh eta artos disyukuran Ya. ini kada kekeuweuk we. Ya, Sakitu boga mobil opat-opat. ya. Teh syukuran teteh. Ya, Ieu ngabecaan ka Ceria. Ceria ulah star syndrome. Ya. Ai star syndrome teh tina terjadi naon jadi naon. Ya. Jadi lupa diri, cek bahasa Arab lara ain, cek bahasa kolot katulah. Ya. Loba jalma katulah. Ya. Akhirna teu kaluhur teu kahandap. Tenar sakedeung. Sat. Les eueuh. Wow, Jujur Junaidi naik panggung ti umur 6 tahun. Ya. Tapi ke umur 47 tahun naik panggung. Ya. Dan 3 tahun gering, pika ayeuna 51 tahun. Teureun eureun. Adi mah naik tangguh naik suhunan we. Setia karek naik panggung sabaraha tahun ya tenar ieu? Kareknya 3 tahun. Heeh, leutik keneh. 3 tahun Kada bisa sindrom amanah di geus kolot ieu. Lanceuk, jaga non jaga attitude, jaga syukuri nikmat Allah. Jangan lupa berbagi. Gitu. Kudu kieu tah hirup ulah kieu, mental miskin. Miskin teh lain beunghar ku tah harta. Lain miskin teh lain eueuh harta. Gawena leungeunna kieu wae. Kieu tah. Kieu wae tah. Gawena teh kieu. Kudu miskin, kudu loba mere. Kitu tah. Insyaallah nah da ieu ge bakal dipasikeun ka Pun Bojo. Ya, dah we kalau sakieu buset teh bau. Cek Nabi teh al yaddul ulya khairum minal yaddis sufla. Ai leungeun di luhur teh leuwih alus daripada leungeun di kanan. Ya. Ya kota ti luhur. Leungeun ti luhur teh darang dere. Ya. Ulah kopet ketekut tara mere cap jahe alias ngopet daek ngising mau ngisang ngopet. Aya nu beunghar kopet di dieu. Aya nu beunghar kopet? Seuseuh beungeut kana tembok. Maneh dahar belewak tatangga lapar teu nyaho. Umroh bulak-balik ai tatangga kemiskin teu apal. Gaya umroh. Wah, abdi umroh. Umroh ka mana? Ka Mekkah. Tos 10 kali. Saha? Abdi nu nanya. Ngomong 10 kali umroh bangga, umroh prestise. Ari tatangga kalaparan teu apa. Aya nu kitunya. Kabeh berbagi, loba rezeki berbagi. Bagikeun ka hati-hati. Ka pamajikan. Kieu wae. Teu adi mah. Bieu wae. Ieu kadang kieu kadang giliran Bu Neng. Begitu cara menta teh. Adi mah teu menta. Ibu Nengna geus ngawean. Oh. Anu buneng doang aku teu di balaturan kitu mah. Maksudna Lamun ieu teu dibikeun anu pasya kadang-kadang mah bang minjukeun kopi. Minjuh we sorangan. Ponya molotok minjuh sorangan mah. Batur hayang kopi lah minjuh sorangan panas minjuh sorangan atuh. jadi eta teh bakal dipasikeun ka Pasikeun ka Pun Bojo. Tadi mah nanya Soalnya kopang alusna ka pamajikan. tuh dengekeun tah. Asal bela deui. Nya, sedang kopang alus mah ka pamajikan lain ka Haji Bob. Pan aya lalaki mun anak pamajikan aya nu ngaheureyan main babuk main hantem. Mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem tuh. Asal cek sanyi Sunda euy tidak tadi. Ieu teh budak hariwang Pak eta mah. Astagfirullahaladzim. Coba. Naon. Ini ngali budak hariwang adi pikir ngajedog pisan. Kalian cek aing mah budak teh tah. Sakti setan za nya batur. Hei, temenan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Walatul ya walata nabazu bil alqabi salismul fusuk ba'dal iman. Tong sok manggil anu hei sakti bager sing jadi imam di Masjidil Haram gitu. Lain sakti setan. Astagfirullahaladzim. Bapak anak iblis. Ya dengekeun aya hiji budak. Bong siga si sakti mah kitu. Mereka bang-bang na eta budak di Arab
tapi kan katamu rek dalahan geus disiapkeun digorolongkeun bola anu pilu ku letak kana dahareun. Waduh. Boro inungna kesel tapi keselna kieu ya Allah muncul kurang membasa nah meni bagar-bagar teuing didoakeun ku aing sia sing jadi imam Masjidil Haram ayeuna jadi imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes sakitu lalakon Ya Allah. tak ulah sok ngomong teu balain ka budak kabeh Ya sakti maneh. da sia mah bodoh paingan 2 tahun juara bertahan teu naik-naik di kelas 2 da ku inungna digeruan kitu sakti si setan gelo sugan Terus secara bagor sia, secara sakti sia, bagor sia. Mereka bilang bara jadi imam Masjidil Haram mah, imam Masjid Al Ikhlas satu. gitu amin. Aduh beli rewas aing eta ka anak nyebut setan gelo sugan eta teu meunang tak ieu pendidikan kamari poho meureun di pasantrennya Duh ya Allah. ngadidik anak teh dicontohan ku kolotna nya Maisaroh contohan salat ku inungna ajak ku bapana ka masjid kitu ulah ieu teh masjid teh di kuncian lurah wonder ayeuna mah masjid teh di kuncian Bahari wae bapak kuy junjung pistol coba. mau amalan naon keun bae ngaranna ge sakti atuh si eta mah Iya. sakti ayeuna mah masjid teh di karoncian budak pan sholawat dicarek di ditu mah di Cipeneui teu kitu Pak Lurah Wonder di Cipeneui mah budak awak ka masjid budak mah heureuykeun bae ceuk uing salat bala keur budak kieu nah bet kieu pan aing sok anu nyere seret batu lawan ku aing sok seret batu lawan sok ku aing kitu baheula tapi ka kelas tapi ka umur kelas 3 SD umur kelas 4 maka hareup na hiji jadi kolot jadi dibiasakeun ngaji ka tukang alip-alipan aja barta singger si aja bar ya batasi bapak sia Hidina sirotol mustaqim ceklokeun cek ustad teh hidina sirotol ceklok mustaqim keheul ustad diteke kadang peletak Pak Ustad beli galak mustaqim mah teh nyeklok diteke mah beli galak lila ngaji kitu mah teu usum ngaji lila tapi di masjidna lila mata budak bae mah di masjid teh ka isya teu eureun ngong isya salat teh barudak salat jeung bapana beres salat isya bapana balik budak mah sare ngajang teh ek sare di masjid gempar budak bae mah sare di masjid teh subuh kageungkeun deui ku bapana salat di masjid bener teh budak ayeuna TikTok terlalu sulit lupakan rehan gitu Pak orang aja sering di kaki gitu sering kadanya omat masjid budak kader di masjid bener mun paurah subuh keliling kader budak di masjid komo budak subuh dek dibawa ke masjid mah Ya. saya sakti tah diajak sholat bapana endong tuh dikubah ku aing isukan kubah masjid gantungkeun. Nyeret atuh dedek. Ih, keun bae atuh keun coba pakuy pistol. teu maca bismillah Kalau nembak budak nembak sorangan keselet. aing soal eta ngomong bieu teu meunang kade yo ka budak mah omat ulah bahasa goreng keluar ibu kadenya hei ibu Tah ibu, kadenya kadenya keluar keluar. nya ulah nurutan cepiah Tong. Cepi amat teu hidang ieu pun antep. panggil nu alus soleh padahal banyak soleh anak cepiah Anak cepiah. Itu anak raja, pada bapakna ojek. Aja ojek meren. budak saha ieu budak saha budak sia atuh dia budak saha Heeh. paling itu kitu budak teh Pas cepiah baheula kan bener kena kutukan ibu, ieu teh kena kutukan indung abah. Keur leutik baheula asal dibawa anu poek anak bedul, anak bagong, anak bedul, anak bagong. Ini walohok ada banget indung. Dan ini anak bedul, jadi nanyakeun apa anak bagong. Mentak ini teh juga bagong kos ieu tah. Kali teh teu bisa aya dawa beungan. Kali teh jeung awak we. Entak asa ngomong-ngomongna teh kitu budak lima anu aya Heeh. ieu nya nu kahiji dokter kawin ka dokter nu kadua dokter Nya. nu katilu lulus S1 malah S2 na hayang ka Birmingham hayang ka Inggris ngahuleng tapi tara leupas ngadoa maknya aing kiai teu boga kader anak jadi kiai Nya. doa tara lepas ngatu dipanjatkeun Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas sholihin. Ujug-ujug budak nu kaopat hayang ka pasantren. Budak nu kalima nu bungsu ninggalkeun sakola mahalna padahal beasiswa lumpat ka pasantren. Alhamdulillah duaan anak kuring ada di pasantren. Bahasana mau melanjutkan ayah. Jadi ulah lepas ngadoakeun. Tapi sakti mana mulai ngalanjutkeun bos ayah. Maknya kita dasar deui wae atuh. Bangga. Apa makan? Aku mau melanjutkan jejak ayah. Kumaha bos sakti nurutan. Abi tidak dasar. Wah, soak aing mah. Jadi kuring geus bunga yang geus bagja geus boga dua anak kader keur nuluykeun pasantren Al Jauhari. Mun kuring eueuh ka anak kuring. Ka kitu jadi ulah poho ngadoanya ibu salat ngadoa keur ka anak kade. Budak teh usapan sirana rek sare teh. Lain grahes. Nah didongengan. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Usapan budak teh dengungkeun kana cirina sing soleh bager, sing soleh kaset. Mun si sakti keur sare, tah ceuleuh sing soleh bager, sing soleh kaset kitu. Ya. Soleh. Itu. Ya. Jadinya geus muludan teh. Ya. Pokona mah beres ya kabeh jelema nu hadir didoakeun sing menang rahmat Allah. Kabeh jalma nu hadir sing menang barokah ti Allah. Oh berbagi eta? Berbagi. Eta mah nitip ka si Ari. Si Ari mah anak buahna. Cek dibagikeun ka Sopi nya aing boga hutang ka Sopi. Tukang kopi tah 5.000 bisa can dibayar. Ari eta tukang kopi ri si aing tag di akhirat aing kijum ka saha bingung duit. Pokona mah kan beunghar si beuki balager. Nin, Nu beunghar si ieu kabeh nu sakarat ngomongna kieu ieu nu sakarat teh daungkeun. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu ma'akum minas sholihin. Kitu teh nu mau keur sakarat Gusti. Lamun dia nyawa sadetik we diumurkeun ku Gusti, abdi bere kesempatan sadetik we nyawa. Abdi rek nyodakohkeun kabeh harta abdi. Tuh kabeh ge. Jadi keur sakarat mah kaduhung jelema kopet teh. Jelema pedit teh kaduhung keur sakarat mah hayang dibalikeun teh nyawa sadetik 2 detik mah umurna teh. Rek disodakohkeun hartana. Nah sababna sabab nu bakal nulungan di antarana eta pan kata ditimang. Satimbangan amal Jujun Junaidi berat kakatuhu si Jujun asup surga. Alhamdulillah. Ditimbang Cepia kakenca bukan neraka ulah. Ditimbang Ibu Neng Supartini saimah. Malaikat bingung kamanakeun Bu Neng Supartini rapat murid ke surga ka neraka. Tiba-tiba lai berat kakatuhu Bu Neng ka surga. Lo sababna ngablopan aing ayeuna kitu. Ya kamu ini tampil pandai berkiburat kayak kakatuhu. Biasa penting teuing rek terus isuk rek haji di TV One. Saksikan saya besok di TV One jam 12.30 di acara Damai Indonesia. Saksikan besok Cepia di TV rusak. Gambaran bisa TV rusak ya jualan gua enak. Jadi kuring ayeuna Pak Lurah rek terus ke Bekasi, nginep di Bekasi karena besok acaranya di Bekasi. Jadi kapaksa kuring di TV One ge. Kebenaran we di dieu jadi sekaligus ka ditu. Hapunten buka sadananya. Hapunten doakeun kuring sing cager. Doakeun pasantren kuring sing maju. Doakeun Cepia oge sing tetep maju. Dakwah make seni. Sabab lamun teu make seni bakal teu neunah kadengena. Adan teu make seni moal ngeunah. Halal salah. Halal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Mal arasuk ka masjid disentakan kitu mah. Tetap make seni. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Datang ke masjid make seni dan kade seni tong lah kaleuwihan teuing gara-gara seni kaleuwihan tinggal lagu dangdut jadi adan. Hayal sholat hayal falah teu balik dong. Ini ulah pika kitu. Mudah-mudahan ya acara si diberkahan ku Allah. Cepia doakeun sing sehat, kuring doakeun sing sehat, urang wonder jeung stafna sing sarehat, Pak Camat Abah mudah-mudahan sing sehat sadayana amin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
pikir-pikir